Wilujeng wengi, wilujeng patepang deui dina acara Puriding Puringka. Mangrupikan acara numatu pidangan di Radio Fortuna Sukabumi nanging hapunten anu kasuhun pilih bae di antawis pamiarsa aya nu kalaresan kasebut nami keur alit kasebat asma keur budak kasebut lembur katelah desa estuning ieu garapan mung sakadar rekaan hungkul tapi bisa oge diangkat dina pangalaman kajadian nyata. Pamiarsa, acara Puriding Puringkak ieu digarap kureng-rengan ti Radio Fortuna Sukabumi kalayan para palaku Teguh Ramadan minangka Jang Ece, Hari Sanosa minangka Kang Oman, Nia Kurnia minangka Nyi Sari, Adi Sanjaya minangka Mang Ija, Dian Egawati minangka Ce Atika. Teknik garapan Nia Kurnia, pangatur laku Adi Sanjaya. Pamiarsa manganyangakeun Puriding Puringka dina carios Jurig Jambatan Gantung. Cenah cek carita baheula di hiji kampung nuka telah babakan panjang aya kajadian nu matak ngagenjleungkeun saeusi eta kampung anu jadi sabab di antara warga di eta kampung aya salah saurang nu maotna teu sampurna lantaran kena musibah kabawa palit di walungan Cisungsang. Tapi kalayona angklung-angklungan aya kana samingguna kakar kapanggih lebah lengkob anu jauhna kira-kira 2 kilometer tina tempat kacilakaan manehna ragrag di luhur jambatan anu runtuh kabawa ku Caah Dengdeng. Geus jadi sabilir hiji disabrak eta layon dikurebkeun di astana babakan panjang. Cenah loba kajadian anu karandapan ku sabagian urang lembur ku ayana gangguan arwah panasaran. Ayeuna mah di kampung urang teh eta we tisaprak maotna macia cenah loba kabejakeun sok aya nu kawenehan nempo awewe kolot keur Cinutrung loba ruruntuhan jembatan anu nepi ka kiwari acan diomekeun.
make kudu kareun sagala atuh Nyi. Bari lagi pan urang macan kungsi kawenehan nempo arwahna Macia. Eta mah ngaranna oge beja. Ari beja teh pan sajengkal sok jadi sarupa dari tarambahan. Ari si Akang sok leluconnya. Bener ieu mah Kang. Beja teh bisa dipercaya lantaran datang lain ti saurang bae. Tapi hampir sapangesi lembur anu sok kacai dina waktu penting. Tuh bisi teu percaya mah tanyakeun ka Mang Udin atawa ka Abah Kurdi. Eta mah jelas pisan cenah kawenehan nempo aya hiji waruga awe kolot nu keur ucang-ucangan dina jambatan runtuh. Bari cenah kadang sok ceurik, kadang seserian. Matak sararieun abdi makang. Kan bae atuh Nyi. Asal ulah datang ka imah urang we eta arwahna Macia teh. Barina Kang, saha nu ngarep-ngarep kadatanganku arwahna Macia. Sok sambarangan ari nyarita teh. Kumaha lamun teh mah nya ngadatangan ka imah urang. Moal kumaha Nyi. Rek diajak ngobrol we ku Akang mah hayang nyaho. Kunaon cenah eta arwahna teh make kudu marakayangan. Bari sakapeung sok nembongan ka sakur jalma nu ngaliwat ka lebah jambatan. Jam sabaraha deui ieu teh Kang? Asa geus jembring pisan geuning kayaan teh. Katambah eta sora anjing menirage kitu. Sore keneh Nyi. Tuh geuning kakara jam 9:30. Ari kitu rek naon make kudu nanyakeun jam sagala. Eta we da biasa nama sok kadengi barudak baralik ngaji. Lamun liwat jam 8 teh ari dieu mah teu kadengi raribut. Liwat kaya harupeun imah urang teh. Maba meureun Nyi jalanna kaki luhur langgar. Pedah ka dieu mah rada dieuling jeung deui praroek. Malah kudu liwat ka pipir astana apanan. Sareungeun meureun pan nyaosorana yen jasadna Macia teh dikurugeunana di astana kaleren imah urang. Nya eta atuh Kang, cek abdi oge tong boroning barudak. Da abdi oge sararieun ari imah deket astana teh. Geus tong ngobrolkeun nu kitu wae. Geus tambah sieun anggur gara sare kan itu. Geus penting. Ari eta sora naonnya di pipir. Kadenge nama siga aya nu ceurik. Tah Kang, jelas pisan kadenge nama siga sora awewe. Kieu make ngadon ceurik di pipir imah urang. Boha-boha Kang, eta anu ceurik teh arwahna Macia. Aduh, kumaha atuh Kang? Ari geus kieu. Cek Akang oge tadi urang cicing we. Malah urang dengekeun hayang nyaho rek naon cenah eta arwahna Macia teh. Tolongan ya emak.
hayang mulang ka alam kalanggengan teh dina kaayaan sampurna paneangankeun panon emak anu sabelah deui. Jadi nyantai eta arwah teh neangan panon anu sabelah deui cenah. Nah ari kitu harita waktu dikuburkeun panon anu sabelah deui teu kabawa kitu Kang. Lain teh kabawa Nyi, tapi teh kapanggih. Maklum harita teh kayaan layona geus rada buruk. Dalila teuing dicai jadi we panonna gorowong sabelah. Ih, gila meureunnya Kang. Ari panonna gorowong sabelah mah. Jang Oma Nyi Atika Oma bejakeun ka sakur jalma anu kabeneran ulin di walungan Cisungsang pangneangankeun panon emak gitu jeung sakalian buuk emak anu belah kencang dikait lebah dapuran awi. Nah, kadenge teh Nyi cenah sakalian jeung pangneangankeun buuk anu nyangsang dina regang dapuran awi. Ih, kabayangnya Kang. Eta arwahna Macia teh keur rumah geus kolot, beungeut karijut, panon sabelah gorowong, sirah gundul sabelah. Ih, ulah teuing kudu papanggihan teh. Karak ngadengi sorana oge, geus sakieu muringkakna. Omat nyajang iya kahayang emak pangneangankeun buuk jeung panon lamun teh macan kapanggih kalayan dikubur jeung layon emak arwah emak waleh marakayangan cinutrung dina jambatan runtuh. Aduh, kumaha atuh Nyi? Eta amanatna arwah Macia. Geuning cenah lamun can kapanggih rek terus marakayangan. Kitu we nyajang emak ayeuna rek balik deui ka tempat emak cicing tuh di jambatan runtuh. Alhamdulillah Kang, geus ingkah meureun ayeuna mah arwahna Macia teh. Syukurlah Nyi, rek naon lila-lila cicing di pipir imah urang. Kuriak urang teh bisa sare. Geus hayu ayeuna mah urang sare. Tuh, geus jam 11:30 geuning. Teu rasanya waktu teh. Aduh, tun we
lampahna carita nu karanapan Buni Atikah jeung Kang Oman anu kadatangan ku arwahna Maciah bari jeung nepikeun amanat yang dipangneangankeun panon jeung buuk anu teu kabawa kana liang kubur. Kiwari urang caritakeun dina jalan satapak bari jeung kaayaan laleueur parwek maun tas turun hujan aya dua lalaki keur nikrih muru ka lembah Walungan Cisungsa siga nama urang lemur sabelah ngurek mulang kudu ngaliwatan Walungan kaayaan ngan saukur cangan ku obor bari jeung kakalicesan katiup ku angin putih sora sasatuan puting ditema ku sora anjing kampung patembalan ti kaanggan. Alhamdulillah yang urang geus nepi ka sisi Walungan tinggal urang neangan pamentasan pan biasana maliwat jambatan tapi kulantaran can dibenerkeun wayahna we urang ucuprak mentas Walungan itu tapi rek belah mana man urang mentas teh meureun kudu neangan nu rada deet sangkan caina ulah ngagulidag teuing ari nu geus matuh sok dipake pamentasan biasana kalireun jambatan anu runtuh hujang jeung deui lebah di nyamah loba batu anu bisa dipake panincakan gitu nya kadinya we atuh mang ari geus biasa dipake mentas mah ulah mentas di nu lain bisi kumaonam ah sok atuh hujang ti heula supaya kacaangan ku obor jajalaneunana tah kabelah dinya jang tah ades hati-hati bisi ti soledak maklum lah laleueur jeung caina rada gede deui ujang siap lah mang terus ti belah dia kabelah mana mang tuluina tah leumpang we jang kabelah kulon tuh geuning ari kacaangan ku obor mah tengah tog teuing urang mentas teh sok terus kabelah kulon jang dinya tah sok man ari eta suara naon buka terket siga-siga di luar jambatan anu runtuh paling oge suara jambatan anu kaoyakeun ku angin jang maklum pan mending ngampleh itu eta jambatan teh tuh tempo geus pangloba teuing dedengian jang bisi urang salah nincak benernya mang jambatan teh meuni kitu geuning kaayanana iraha atuh rek dibenerkeun nya mangkaning pantes saeutik warga anu laliwat ka jambatan ieu ya teuing atuh jang kumaha pihak desa we urang mah lamun teh mah ya waragabna diwangun digawean meureun tapi lamun can aya mah wayahna we mentas teh kudu ancrug ka Walungan ujang karunya we nyamangnya ka barudak sakola jeung awewe kudu babaseuhan ari mentas teh rekat-rekat teh asa beuki narikan geuning pan angina oge beuki gede geuning ujang ieu teh asa barareda ieu mamang jeung deui ieu bulu punduk asa ngadadak peringkak deui sok diwawah as ari nanaon teh ujang mah pantes we ari di alam terbuka mah kieu kaayaanana mang ari
Itu naon anu ucang-ucangan dina jabatan runtuh? Mana Jang? Jangan coba. Astagfirullahaladzim. Jang, gening itu masih gawarugan ini anu keur ucang-ucangan teh Jang. Tuh geningan. Kumaha? Tuh sok cangan Jang. Mang, geningan panon lagi bocos. Jeung di eta sirahna otak sebelah. Ih, gila aing mah. Kumaha tuh, Mang? Tenang we Jang, tenang. Ulah keur si cilaka. Jong we Jang, urang terus ke mentas. Ngarak kencang nepi, tenang we Jang, tenang. Sok teruskeun. Rek tenang kumaha ari Amang. Uing mah sok sieun eta makhluk teh turun terus nuturkeun ka urang. Mang, tah dengekeun ku Amang. Siga nyarita eta makhluk teh. Hawar Jang. Kasawur ku suara cai warungan. Dengekeun atuh sing eces ku Amang. Tah, jelas enak mah sorana. Nuker mentas sakalian pangneangankeun panon jeung buuk emak. Mang, dedengan teh pangneangankeun panon jeung buuk cenah. Naon maksudnya, Mang? Teuing atuh Jang. Amang gitu ngarti karena omonganana eta ririwa. Eta meureun Mang. Kedah panonna bocos jeung hiungna botak sabelah. Wah, kitu Mang eta teh arwah macia anu palit ke bawah caah teh ya. Bisa jadi Jang. Pan harita teh basa kapanggihna layon macia dina kaayaan geus hancur. Lantaran lilat teuing ka keueum ku cai. Aduh, kumaha atuh Mang? Urang keamanatan di paneangan buuk jeung panon macia. Mangka hadenya ujang ulah henteu teangan sing nepi ka panggih panon jeung buuk emak. Terus kuburkeun dina kuburan emak. Sabab lamun can kapanggih emak moal oleh jadi arwah panasaran. Marakayangan matuh ngagegeh ieu jambatan. Jang, kadonya teu lamun can kapanggih lawan dikuburkeun eta arwah macia teh moal leleh marakayangan sia Jang. Ari geus kudu kumaha atuh urang Mang? Bebeja wae kitu ka kokolot kampung pentas. Eueuh deui carana mah. Kudu bebeja we ka urang pentas. Utamana ka ahli warisna. Sangkan bisa nyampurnakeun eta arwah macia. Mang, gening pindah ayeuna mah itu makhluk teh. Tuh. Pindahanna pindah peran awi. Kumaha atuh Mang? Mangkaning eta teh jecalaneun urang. Aduh, heueuhnya Jang. Kudu kamana atuh urang milih jalan? Da kabelah kaler mah jauh pisan jeung jero di walungan teh. Bingung amang ge Jang. Urang sasadu we atuh Mang. Yen urang arek mangneangankeun buuk jeung panon eta makhluk. Sugan we manehna nyingkah tina jajalaneun urang. Pan sakedeung deui urang nepi ka pentas. Kitu hade Jang. Keun amang nu ngomong nama lah. Punten mak.
Abdi duaan bade ngalangkung. Omat emak ulah ngahalangan jajalaneun. Insyaallah ku abdi diusahakeun eta panon jeung buuk emak di teangan di walungan. Gitu ujah kade ulah henteu nya jeung bejakeun kanu sejena lamun embung nempok mah cicing di jambatan runtuh sampurnakeun ieu arwah emah. Nuhun mak. Engke ku abdi duaan ye jeung si yang Ece dibejakeun. Wiyur salalembur iar sadesa beja pabeja-beja geus jadi sabibir hiji jadi bahan obrolan saban jalma nu ngariung cenah di jambatan runtuh nu sok kawenehan aya baruga awewe kolot beungeutna karijut panona bocos sirahna gundul sabeula saha nu nyangka cenah maotna maciah teh bakal ngaririwaan matuh ngagegeh jambatan runtuh di walungan Cisungsa. Padahal eta jambatan teh hiji-hijina jalan pamuntasan pikeun masyarakat dua desa antara Babakan Panjang jeung Kampung Karanggantung. Balu karuntuhna jambatan walungan Cisungsa teu saeutik warga nu rek meuntas kudu ngucuprak meuntasan walungan anu caina kadang ngagulidag komo dina mangsana usum hujan siga dina kaayaan puting harita aya dua jalma awewe jeung lalaki siga nama rek mareuntas atawa ngadon kacai sok sanajan peuting can manjing ka tengahna kakara jam 8 badak bubaran sholat isya dilanggar nu teu jauh ti eta jambatan gantung. kinten-kintenan moal ayana naon kacai wayah kieu? Moal ayana naon nyi? Marina pan ayeuna teh kakara jam 8 tuh. Tilang oge karek bubaran. Teu kitu, A.
dari makhluk gaib mah tenghitung kana waktu rek iraha we nembonganana komo deui pan ieu teh malam Jumaah. Naon hubunganana nya malam Jumaah jeung ririwa seteka harti ku akang mah. Cenah cek sepuh kapungkur sabangsa ning ririwa dedemit atawa jurik kaluar nate sok malam Jumaah. Hayu leta manyi tong percaya teuing kana kali itu bisa disebut musyrik. Urang mah percayakeun we ka Allah lantaran nu musik jeung malikeun makhluk nate angin Allah. Sami da abdi oge gaduh pamadegan kitu teh pansaur apa oge urang mah kedah masrahkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu we atuh nyi sapuk jeung pamadegan AA. Dalamun di imah aya zaman mah urang teh teu kudu kukurusukan kawalungan. Ari sakalian hayang miceun teh. Mohon keun engke mah urang usulkeun ka apa? Sina ngadamel jamban di bumi ngarah urang teu barabe ari hoyong nanaon teh. Mudah-mudahan urang oge aya rezeki keur waragadna. Ulang ngandalkeun teuing ka apa? Hawatos. Amin ya Allah. Ari eta soal naon? Tah kening siga aya anu reketan. Paling oge dapuran awi diaraduk ka tabaku angin. Pan geuning sakieu ngagelebegna ieu angin oge. Benten ieu mah sapertos nama telebah jambatan anu runtuh eta sora teh datangna. Cenah urang senteran ku AA. Naon cenah eta anu reketan teh? Astagfirullahaladzim. Nyi geuning siga aya baruga nini-nini keur ayun-ayunan tuh dina jamatan runtuh. Hei ujang karena rawan wayah kieu aya di cai lamun teu nyaho pan ieu teh arwah macia. Pamirsa, sakitu kapi hatur pidangan puriding puringka di Radio Fortuna Sukabumi. Hatur nuhun ku perhatosanana hapunten bilih haja lepatna. Insyaallah dina malam Jumaah nu bakal datang urang tiasa ditepangkeun deui. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.